gaskeun. Nah, itu ke di mana teh Mei ya urang Ieu teh? teh urang teh aya di Pantai Karangbeureum, Aya di Aya Banten di ya. Banten. Banten. Jadi pantai ieu teh posisina teh sisi jalan pisan pas Sisi jalan perjalanan pisan. di Jalan Bantennya. Ya, perjalanan Banten. Nah, pokoknya mah yang naonnya Baraya Sadayana anu hoyong ninggal kumaha saena Pantai Karangbeureum ieu tong ka mana-mana ieu tah videona. Tah jadi Baraya Sadayana jadi di Pantai Karangbeureum ieu teh seueur karang ya, sareng pasirna teh ieu teh pasir putih. Ya. Karang-karang teh seueur terus lamun misalkan ditinggal mahnya ti dieu si cai lautna teh kalaresan ayeuna teh itu tiasa katinggal langitna biru caina teh hejo toska-nya hejo toska terus kadieuna teh rada coklat kecoklatan gitulah. Ieu lamun misalkan ditinggali ti luhur mah alus pisan sigana nya teh Mei. Pasti ya mah. Pasti pisan. Terus si ciri khas karangna teh nanti jarang rangkung ya di dia mah ya. jarang rangkung. Cing jeung teh Mei jangkungan saha? Atuh jangkungan karang. Jangkungan karang tuh komo jeung karang itu mah besok teh Mei nangtung di dinya tah cing. Urang cobaan heula meh baraya teh ngali-ngali gitu. Bener ngali. Bener tuh. Jadi lebih jangkungan karang tibatan teh Mei nanya. Terusnya Baraya Sadayana di dieu teh tos seueur gazebo. Nah, terus warung ge aya. Cuman warungna teh ayana disadiakeun teh minuman kopi terus teh mie paling oge baso nu kitulah nya. Iya sih sebenarnya mah pantai nama cukup luas pisannya teh Mei. Luas halus lah pokoknya mah halus sampai ke mawa ujung. keluarga ka dieu nya. Hade pokoknya namanya. Hade. Sampai ka ditu oge alus pisan pemandanganna piuna alus. Dan soalnya kan di ditu teh saparat jalan teh pantai hungkul. Pantai hungkul nah kabeneran iya pantai teh aya ngaranan nya eta Pantai Karang Cibeureum. Nah, jadi siga namanya Baraya Sadayana anu di mana wae nya wajibnya sigana mampir ka dieu nya. Mampir alus ieu pantaiana pasirna oge pasir putih. Jadi kudu digaskeun ka dieu. Bisa mulungan kewuk oge. Mana cing kewukna? Itu kewuk loba di dieu. Tah, kewuk kerang. Haramis itu cenanya. Haramis, bener. Tapi iya menurut aya anu geus pararotong. Nya lamun dipilihan mah. Jadi iya teh bisa jang aksesoris akuarium Baraya. Halusnya iya tuh. Siga gitu tuh. Ieu teh aya sampah sigana mah sampahna teh kaseret ku cai ombaknya. Iya. Aya aya kuuk tuh. Mana kuuk cing? Nah, ieu kuuk. Wah, lumayan eta sakuan jang backland, main backland. Tah, Baraya Sadayana nu aya di mana wae nya tong kilap. Channelna anu teu acan ngeklik subscribe, klik heula subscribe nanya. Di tekan oge si lonceng nate. Jadi aya notif gitu tah. Mun urang-urang posting video-video anyar teh aya notifikasina. Jadi langsung ala update tah kana channel Hayu Ulin Gaskeun teh nya. Nah, terus nya engko saya juga ka dieu nya review urang di dieu di Pantai Karang Cibeureum. Nah, ayeuna urang lanjutkeun deui nga-review pantai-pantai nu sanesta anu aya di Banten dugi ka Pandeglang. Nah, insyaallah nya, insyaallah. Oke. Tos dugi di dieu wae. Naon deui nya? Oke, urang ketemu deui di channelna Hayu Ulin Gaskeun. Gas terus.